Jeng enjing tingali parantos lalinggi barresih aya nama katingali haseup aya durukan padadang menyaan surti kacida tuh barresih mangga ka kulawargina di dieu sim abdi izin sang padadang kanggo mersihan tempat keramat khususna buyut-buyut nu aya di desa Hanaperang. Ieu salah sawios situs anu tos terkenal baheula nyaeta situs Dalem Cipancur. Lokasina lega pisan. Anu katelah nama tos puguh. Ujang ngoko namina teh. Nyaeta di katelahna teh Adipati Panaikan katingali ayeuna mah barresih batu-batu di palih tonggohna aya Syekh Mansur teras ieu di palih dieu jalan ka Lebak jalan ka Cipancur insyaallah bade dibangun musola lah asal kanggo netepan we kitu tarariis raos kamari ti kulawargi Bapak Cece salih sa kulawargi saparakajana tos hadir ka dieu atur nuhun kana pangrojongna pamugia pamaksadan urang sadayana teh sing dugi kana segala pamaksadan da teu bosen-bosen ningalina pasti beuki kaparendak ayeuna mah batu anu tadina rumput ayeuna mah kataringali duka ari ngajantenkeun situs atanapi sanesna mah mung kataringali da moal mungkin ieu batu zaman ayeuna asa moal mungkin upami ieu batu zaman ayeuna pasti zaman baheula dikumaha-kumaha ge ieu teh sapanjang ti ditu ti bade lebet ka dieu dugi ka palih dieu batu anu tersusun rapih kieu teh seueur dugikeun ka cai ka dieu ge ka kanggo ka sumur Cipancurna aya palih dieu teh susunan sareng tumpukan batu malih ararageung tuh pami ditingali batu-batu ieu tah nya sapi muhalan batu ayeuna komoan ujug-ujug nyimpen mah tuh ieu teh jigana mah tilas tangga paragi naek ka luhur tuh tah ieu Syekh Mansur lega patempatana ogenan teras di palih dieuna teh pilih teu percanten cuang uningakeun batu-batu anu tilas tersusun rapi salah sawiosna ieu batu mangga kauningan ieu teh batu tuh nyarusun batu tuh dugi ka ditu ieu teh tuh di palih di itu sumur Cipancur nama palih di itu palih Lebak muhun mangga anu sakantenan hoyong ziarah kali hoyong ningali kanton mangga dongkap ka dieu caket ieu komo kanggo ka para wargi sadesa Hanaperang mah mangga barresihnya padadang sayogi waktu senapisan kataringali palih deui ge pami telepat mah aya batu anu tersusun rapi palih deui ge aya mulai ti dieu itu dugi ka palih ditu tuh
sadaya dugi kahanap